Usaha-usaha naon ieu nya. Oh pakulian ayeuna mah di Bahaji ieu oge. Ngeleng uhuatanna. Ka sawah ge can maju. Can maju tandur, can maju ngarambet. Apa keluar nagarinya ngababu sindang mah titipkeun ka si ieu we Imas sugandaekeun. Dari si Endang ka mana sih can baliknya ulin teh. Kan geus ulin teh ingat balik-balik acan. Dah hayang nginum heula. Aduh. Bayar teh aya eueuhnya di imahna. Coba nyahoan anu sok nyatakeun ka luar negeri. What? Logan ngababu di ditu. Di dieu mah hese pagawean. Ngarambat ngadak-ngadak. Eueuh. Kali oge ngeleng batan arareueuh. Cobalah ka Pak RT heula. Geuning arareueuh nya. Biasana araraya, biasana aki-akina jeung dirina. Sok cing wae eta di jok sok dariuk wae. Arareueuh.
Dawahnya. Assalamualaikum, Pak RT. Biasanya mah aki-aki sok dia kue di non di jog. Punten, Pak RT. Aduh, kamarananya Pak RT. Punten, apa aki-aki na teu gadengieun Pak RT. Aduh, itu neng tamblag lain. Aduh, 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 neng teh wadai kasaha. Kadi teh ai kaperluan naon? Adi weh ka aki. Teu kaperluan ka si Uban masuk. Ki, aki cager. Nih nak kamana Ki? Ring jarang katingali ayeuna mah. Aki mah tiger ieu ge bager banget. Tur aki mani duh nyari pisan. Yuk cangkeng ge mani nyeri. What? Tadi didinya ge gogorohan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Aki teh udang teh mani jojolongjongan. Duh, nyaho obat henteu tamblag berobat kamana aki teh. Kulo ari puting mani karasa lieur. Nyaho obat naon tamblag si Uban cenah meuli. Duh, eta aki-aki. Ngajawab kemana deh? Bingung kudu ngomong kumaha deh aki teh. Ki, uing teh aya perlu ka Pak RT Uban. Uing teh aya perlu ka Pak RT Uban. Pak RT Ubana ka mana? Aduh Neng, aki mah henteu nyaho nundun paluna. Si Uban di mana meureun nundun paluna? Aduh, si Uban banyak. Jadi bejakeun ka si Uban. Ning tamblang teh minjem palu. Duh, eta aki-aki. Ditanya cager henteu. Tembalanna bager. Ditanya boga perlu tembalanna palu. Duh, ngomong teh. Bah, geus nya uing arek balik. Nya. Kita sih tambah. Kok nanyakan tahu. Terus nanyakan bilik. Mau langsung mangkat wae. Ayeuna bajakeun kasih Uban kumaha. Meuli obat ya.
Aduh, iya cangkeng. Tuh, aduh. Ngerasa, aduh. Udar idar neangan duit bangga. Kadang nah, iya. Tak akhir kamar sih ya. Sore-sore mangkat. Eder deh baliknya. Aduh. Bah, reka mana bah? Aing teh arek meuli obat ban. Obat. Heeh, nyeri Oh, awak aing. oh. Aduh. Balik ke malah dah. Ayo, kayak eder deh. Kayak kurang dibalikkan. Atuh. Ayo. Ya, aing mah. Ini ke mana sih? Aya di jero. Ini udah ada jag-jagan deh kanan. Dosa, tapi itu eder deh sarua deh. Ah, yuk kayak Aduh. beli obat naon, bah? Obat belenang weh. Obat belenang. Heeh. Tuh, berat beli. Ye. Dah, Dia kala dia ka dia. enak sih. Aduh. Awak teh meh nyeri ban. Oke, beli obat. Tadi si tamblag tadi ya ban. Oh, cebak. Heeh. Naon? Nanyakeun palu. Jeung bilik. Ujung bilik dikur. Apa ujung bilik? Tambak teh. Cebak deh. Oke, namun pas beli obat, kali coba bolehnya si kesorean manten. Nya banyak. Nya Tak mau buat belenung hiji dua. dua weh. Oh, Aing meh nyeri pisan cangkeng jeung tukur. oh, kita balikan. Tapi reka coba geula nya. Heeh. Mas ya malah ngajedog wae. Aduh. Mas ya. Mas ya. Aduh, ya jangking yang tuur nyeri-nyeri teuing Mas ya. Aduh, Mas ya.